Alhamdulillah waskurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sampurasun. Sampurasun. Araya no. Sim kuring ngaraos geus karos bagja di pasihan waktos di nararaga ngedahkeun naon anu janten emutan anu janten Bangbalu oke. Kurang galakkeun ku urang sadayana moal majeng kabupaten urang upami teu sareundeuk saigal sabobot sapehanean antara pamimpin sareng anu dipimpinan. Kahoyong urang sadayana parantos komitmen kumaha nyiptakeun sumberang ieu jaya deui aya dangingan deui kapungkur urang parantos komitmen hoyong Sumedang sapros kapungkur Sumedang penjulukan kota bulu-bulu kota Sumedang kota tiris aman cecacandran Sumedang teh ngarang dina mangsa gerakan hidup baru estu bisa ditiru Sumedang kota bulu-bulu GHB ame barabe arin sak ngajaga bikin kebersihan kota kuntung runtah temenang di mana lungna cangkang jauh jeung buras temenang di mana. Garapan Lingkung Seni Baniang Sumedang nu dibubuhan ku pakarsa Bapak Dr. Haji Endang Sukandar MSI disutradaraan ku Kang Ujang Bejo Sejak Digelar. Pun sapun kanu maha agung kanu kagungan pun payak pun bar bumelar jelek ngadeg sapangersa kawasan di langit paingkan
berangkat polisi gumar di alam bari puji syukur kan Maha Agung kedalna alhamdulillah bari puji syukur kan Maha Agung kedalna alhamdulillah Raja Dungah Raja Raja Munah Sanubari dihima ati anu eling dina rasa nur masa dina hati anu maske dina iman dina Islam Muhammad ya Rasulullah Allahu Akbar ngematkeun jalan harapan ketampian ngesan mandi dilewi sifat tahunan lewi ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru-uru tujuh ngarayap ka pajajaran boga hayang pulang anting patung dengan jeung musikna pancikan kiwari nitih wanci mustari dengan mangsa utama cuduk waktu nurahayu urang sadaya panus berpantes beli malam rasakan kewas sumangga urang naluntik deui mangsa katukang anu endah dina sawangan salabeting lengkah yayasan 11 April anu lumampah dina widang atikan jeung pangajaran malah mandar aya guna jeung mangpaat pikeun kamaslahatan umat sakumaha pidawuh Rasul yen utamana insan-insan anu linuhung nyaeta anu bisa mere mangpaat kabalarea nagara kantu agama wilujeng nyaksena dina sawangan nalika gerak jeung lengkah gumulung ngajar hiji pamadegan mancekeun lengkah anu pinuh kawin bawaan bedan atik
memberikan pengajaran ke Sakunda Balarea. Di Tatar Sunda, di bumi Siliwangi, di Dayung Madeng di Pideu, Sumedang di Pelang. Urang luar suri tauladan binung kekuaiwatan, sumanget babaki kalaman saya. Iji insan an medal dengan figura kekayaan widan aturan, Dr. Haji Endang Sukandar MSI. Haji Endang Sukandar dan tekad jengkal bikin mintonkeun kamatekaranana Goni malire kana ajen jati diri kamanusiaan. Nulungsur di Gunung Palasari kembang lumampah kadayan mau sarapan pamidangan. Sejak kini tekad nyupri pangawur gesang hontal angen-angen jadi guru anu linungku nu dipalang bisanya angan sasama umat di Sumedang khususna jadi sanagara jembarna.
Emon Sukandar almarhum merupakan salah satu anggota Tentara Nasional Indonesia. Haji Endang Sukandar naratas jalan Bina Wida Andika wireh di Sumedang teraya pagurun luhur anu bisa jadi rawayan pikeun ngabuktikeun sadaya cita-cita milik kana hal eta anjeunna kayang pikeun naratas pagurun luhur sangkan ngawujud di Sumedang. Sagudang halang ngalalang sean lekah anjeunna namun Bapak Emon Sukandar lumiwarti sakan salamina kayang dina karep gili dina tekad jeung pancet dina kayakinan yen resa lumaha murbeni alam dinantu paparing hasil sinar ujianana. Goding naratas jalan pintu lanjutkan penguluh di Sumedang. Haji Endang Sukandar ngahipun salapsa wadia barat pikeun nyarengan anjeunna goding ngawujudkeun wadia barat anu mawujudkeun paguron di antawisna Dr. Haji Gustandi Abdul Rahman, Dr. Andes Barnas Komaludin almarhum, Bapak Kosam Erawa, Bapak Haji Otori Sutarma, Bapak Haji Yaya Sayaman
108.000 hiji. Anjona miwah sadaya wadia balan tos hasil ngawujudkeun studi kelayakan dina widang aturan paguron luhur. Kalayan genep bulan ti harita dina kaping 21 Januari 1882 Bupati Sumedang medalkeun ugerana kalayan surat keputusan nomor 10 KS 415 Bupati SK tahun 1882 ngeunaan raraga nyiapkeun ngadegna paguron luhur anu lengkap kecamagara dina widangna. Untuk kawujud paguron luhur Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan 11 April Sumedang. Perjuangan panjang serta berat, maju mundurna paguron masyarakat lengkah Bapak Haji dan Sukandar Biwah sadaya wadia baranda. Kalayan kantos meh baru dina mangsana. Namun kalayan tingkat kebuat ninggal kana paribasa mun sekaya tinangtu parah. Haji dan Sukandar Sabarakanca hasil kalayan sugema ngawujudkeun paguron luhur nu dicita-citakeun sadaya. Kalayan ngajamerek paguron luhur sejenna nyaeta Sekolah Tinggi Agama Islam STAI, Sekolah Tinggi Bahasa Asing STBA, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIK, sareng Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer STIMIK di Hulu Kimuta Paguron Pasca Sarjana di Wewengkon YPSA. Urdudi kakiwari Paguron luhur Yayasan Pendidikan 11 April meberkan wibawana sapata jeung paguron-paguron luhur ditata para iyangan. Dina Minggu 13 April tahun 2008 dibubuh ras kadidu kadayeuh maneh lemah cai sarakan pamidangan Haji dan Sukandar disarengan ku Haji Dodi Ahmad Munir boga tekad pikeun ngalengkah dina widang pamerintahan. Kalayan gini tekad jadi ais paampin di Sumedang. Tekad anjeunna diwujudkeun ku milu aut dina Pilkada Sumedang tahun harita wakil di Partai Persatuan Pembangunan. Jika dilengserkeun hak salaku ketua Dewan Pembina Partai Golongan Karya kalebet salaku anggota. Mungguh ati kodrat ciri iroda rumah hewan.
antara harap jeung kenyataan. Tekad anu geus buleut sejaba bakti ka negeri geus ngajadi. Kudu ngalama alangsa jadi kasih kujuti. Geus sejami asih negeri pribadi kudu kadesek ku panglipi sekeser mata. Desember tahun 2008 ayah paribasa netes sempet licak sempla asa katur-katutuh asihna lu maha suci mundut ingkang putra Haji Dadan Hindarsya dugi ka pinastina mulih kajati ulang ke asal nubuatan janji pasir Maha Suci Samadan di Puragaan Panyawa. Mugi Gusti nampi sadaya amal salin kalayan salira janten ahli surga anu dipikarido kumanten abdi sadaya keluarga besar Yayasan 11 April mendoakan salira mudah-mudahan salira di alam kalangan ayat itu kading terima. Amin ya rabbal alamin.
disarankan bapaluh kau lekah anjeunna teu pareng kitu wae tapi tetep ngagedur minuhan rohanan gandana ari jadi marga lantaran anjeunna emun kana warti ingkang rama nu salamina kudu proses dina kayakinan lenger wawane jembar panalang pikeun budak sadaya cita-cita demi kamaslahatan sesama umat satu tasna nampi cocobi anu kalintang abotna Haji Endang Sukandar ngecangkeun bapaluh kaum ku terus ngalengkah nete hambalan panekadan dina widang kapamarentahan daftar diri jadi anggota DPR RI daerah pemilihan Subang Majalengka Sari Sumedang kalian yakin hasil kalungguhan di Komisi 10 DPR RI sajaroni jangan anggota di Komisi 10 DPR RI nekat ngawangun di Banjar Karang Pamidangan tetap lanteng dina emutangan akhirna dina 20 Februari 2013 anjeunna daftar diri dina Pilkada Sumedang disarankan ku Haji Ade Irawan dina salebetkeun proses nembrakeun tekadna pikeun mikanya masyarakat Sumedang dina kaping 13 Desember 2012 sarita endah anu mapaesan kaendahan kahirupan tempat pamujikan di Sumedang ngadak-ngadak reeuh rumuh pinuh kedalansaan sabda takdir Gusti Nu Maha Suci tumibadeung ka kulawarga saringin rumpak di buruan racatan rentas di tengah jalan papasten Nu Maha Kawasa tumibadeung ka anjeunna ditilang ku ingkang garwa Ibu Raden Hajah Ida Tarwini nohonan janji pasiri salatu makhluk kaholina idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna syatan wa la yastaghfiru kullu nafsin dha'iqatul maut
pileleyan mami, pileleyan ibu hajah itu. Mugi Gusti ngapunten sakala dosa-dosa salina. Mugi Gusti nampi sadaya amal salina. Insya Allah wapi si ganjaran di alam kalanggungan. Insya Allah mugi urang aya dina kebahagiaan didoakeun ku papi sing tetep di surga anu dipikareun ku aman tenang. Amin ya robbal alamin. Kaping 24 Februari 2017 jiwa semangat dirungsurkeun kelingkan ramah Haji Endang Sukandar miwah Haji Ade Irawan kebat lumampah dina karepna nu akhirna hasil pamaksadan Nyakrawati Bahudenda jadi Bupati Sumedang periode 2013-2018. Kalayan moto kanjurkeun Sumedang senyum manis, senyum sejahtera juga manis, mandiri dan agamis. Pasiepan Pergub nomor 117 tahun 2008 Geunaan Sumedang User Budaya Sunda. Wilujeng kapangarsa Bapak Dr. Haji Endang Sukandar MSI Iwah Haji Ade Irawan anu niakeun dengnya pikeun karaharjaan rakyat Sumedang. Dinasti anyar pinanggih dihin dinasti kutereuh nu gageugeuh Kiwari putra pituin Sumedang mangsana giling mikir sejak babakti kabalgesan ngajari kalayan resmi diistrenan kukersana Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Ahmad Heriawan dina Ping 5 Juni 2017. Aya harapan ngalangkah dina sawangan pikeun ka hotel karaharjaan di sagala widang. Wilujeng ka pangarsa Bapak Dr. Haji Endang Sukandar MSI Iwah Haji Ade Irawan anu Nyakrawati disarakan pemidangan Sumedang Kota Kamelang periode tahun 2017-2018. Mungguh cek sajarah kawanku kugalur nyuruh nitis bakuta birokrasi malah mandar tina kanan ajek tidak adep-adep para rakyat Sumedang.
sakitu anu kami hatur mugia sinten tentunan tontonan ieu janten manfaat keberkahan kasadayana. Kakersana Bapak Bupati Sumedang, Bapak Haji Endang Sukandar miwah para reng-rengan pengurus yayasan yaturan kanggo niki di panggung paparin pangulujeng sakantenan diamanikeun dina acara gelar budaya. Yaturan pakarsa Bapak Dr. Haji Endang Sukandar MSI selaku Bapak Bupati Sumedang. Miwah reng-rengan keluarga besar Yayasan 11 April khususnya para pengurus di YPSA. Bupati Sumedang tahun 2017-2018 tahun itu diakademi janten bupati.